Kumaha ieu teh geus jam 10 can araraya wae. Ibu-ibu udah kalah di teh kamarana. Assalamualaikum Titi. Jangan ulah eta jangan tahu renteng saya udah hadir gitu mah. Tong atuh hayo wae renteng mah jang jajan budak ieu ge yang ngacung oge teh boga. Garek aya duaan teh tadi teh. Banyak isi kedudukan mah ka dieu deui. Kitu teh we. Jang jajan budak. Sok aya mah nulis heula we jang hadir. Beri ngalakan batur atunya. Kemana atunya balatur teh bawa amal araya deui meureunnan. Tuh ayeuna araraya alhamdulillah anger wae ceuwi-wieu nu bakal telat hadir meureun ayeuna mah nya. Jang renteng. Atuh aya mah nulis heula nulis heula. Aya petugas dina geus jam 10:30 saha da moal aya nu cair patungeul karek kadengel teh ku petugas. Tuh karek cemana mah lain sampeut ceuwiwin kitu mah atuh hadir deui pinjaman heula meureunnan sih atuh nulis heula da tahu iya jang ngacungna ketang murah ieu nih cek iwin ritual cing hadir jeung hadir dek hajat deui apa nana deui teteh hadir jeung nyanak masih hadir di renteng alhamdulillah hasil atuh karinuan petugasna da urus viral ayeuna mah alhamdulillah. Ya ibu-ibu, matos tabu 10-nya. Sok ibu-ibu aya nama dan siang, aos teh we etana. Aturan mitra Satu, hadir tepat waktu dalam pertemuan kumpulan. hadir tepat waktu dalam pertemuan kumpulan. Dua, membayar angsuran setiap kali pertemuan. Teu janji mayar isuk pageto. Tilu, teu nampi mayar ku beas. Opat, jika saya tidak mampu membayar angsuran, siap untuk ukur kebon mitoha. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ieu bahan gugat garanya ku eta ku kepala cabang titik salah wae eta jeung aya aturan Pancasila. Absen heula ibu, mana acis uang hadirna cungkeun. Nya, Ibu Siti, hadir. Ibu Ai, Hadir. Ibu Ipa, Hadir. Ibu Ilis, Hadir. Ibu Siti Amanah, Ibu Wiwin Hadir. Aduh, tumben Ibu Wiwin hadir. Nuhun Neng, ini menuju nyase. Akan saya dikasihkeun gitu. Tah kitu atuh Ibu Wiwin teh hadir wae setiap pertemuan teh. Munda kumaha tuh Neng, ibu teh da puyeng milarian kang sekorna ieu teh aduh.
Kalau beda ke sana ada mana di etan, nanti ngopor etan ngopor semua. Ageng enak etan bayaranana jadi insya Allah sudah kapain bakalan bisa. Amin. Alhamdulillahnya. Etan kalau aja enak mana pulang. Kudu balik, kudu bayar teh. Ngaminggu kudu bayar. Uang dari teh. Narang tengan. Baik atuh cindri do we nya cindra do da. Semoga mah da kali gantian. Ada turi teh nabiwir, nah teh mah itu sebenarnya kurang ikhlas. Alhamdulillah ibunya da atos lengse nama mingguan enjing haladir deui nya. Insyaallah. Mudah-mudahan sih lancar. Ada ramah. Amin. Mohon kita ibunya abdi miasela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ah, Kita minum. geranya resehan. Cuman rek minum deui. Kita mah kemarahan nih nu ngaraji teh areueuh ngan maneh ukul sorangan. Saya Kang mohon terang akang ge pentara ya ieu teh matak narus kaone oge. Persib Kang. Alah jadwal Persib ya teh. Emang bagian Persib gitu. Mohon bagian Persib Kang. Alah saking kusibukna jadwal ieu pengaosan nepi ka poho-poho jadwal Persib alah. Geus wae nama. Wallahu alam bisawab. Baralik dewe ngajina lah. Nggak salah je Persib bola nih enu mah. Arwih we arwih. Euy. Ngaronda teh. Jadwal geus dijieun, tapi anger we jeung nu karya patut. Heeh, kere ah. Kema geura rada dikepakeun deui warga teh. Atuh dah rek kumaha we. Coba ayeuna ngaronda wah kopi-kopi acan. Seleng Da ekti mana atuh. Untung we masih hirup jadi pengurus setempat mah. cek urang ge pan teknik atuh. Da loba sebenarnya mah piduiteun teh potensi di lemur ge ngandalkeun potensi teh jang kas RW atuh minimal. Naon wae. Loba marukana di urang perusahaan. Tai hayam tai domba, tai muning, tai sapi aya di urang teh. Salian teh tatayan naon wae cing. Da geuleuhan sakare mah tuh cip moal daekeun jelema kitu mah. Salah jadi jipenan mah kitu teh. Jadi geuleuh sote can jadi duit can apa potensina da bisa jadi duit mah. Ya minimal atuh aya-aya jang siga kieu urang teu kohal teuing. Cip da hari teori mah babari ngan pakna nu hese teh. Eta salahna teh seungah di awal sieun gagal sieun hese mah atawa pokona masalah mindset kitu teh we kuduna dirobah di dinya teh. Ih, ngaji tadi rebutan lainnya. Ya. Puting-puting kimannya jajan sebelah yuk. Ayo. BTW guys, cara nikah ya. Terus ayah narawasan sebelumnya. Oh, tuh. Asik, biasa atuh jantan pagar betis namanya. Bener dah, dibilas bah. Yakin eta teh? Nah, tuh ini dari wae. Pasti atuh misbah naga daftar ka KUA. Naon atuh ieu meni rari wae asana teh. Kan misbah lagi di pesantren kan? Sosmed pokoknya mah Ustad Misbah sareng Ustazah Irma. Juga bakal jeung anu ti payun teh kabulun. Ini cinta sejati tidak memandang harta tetep misbah. Kapanan cinta itu buta. Pokoknya mah bakal
sehat untuk kedua mempelai. Amin. Abi ti payungnya. Alim ah lada. Lihat tuan, ih guys abi ti payungnya karunya. Nya mangga Kade. Kunaon ari Silia ih. Ladaeun pokona mah. Can oge jajan sebelah kos lada. Marane atuh da lamun ngobrol ke misbah teh kenging ngarukan ya. Nya aku menida hilap. Maafin atuh daok saking kubahagiana. Naon maneh jeung nuturkeun? Ih, tong kitu kapan arurang teh babaturan. Ya atuh da anggar nyeri hate mah. Move on ih, lanes jodohna panginten. Babari move on atuh. Heeh, tong kitu, tong gara-gara lalaki hiji jadi kitu, jadi beda kitu arang teh kan babaturan, tong jadi bubar. Piraku gara-gara lalaki hiji, tepikeun ka kitu mah. Hayu antos we uy ayeuna mah. Tong nyadas terus Tong kitu. tong sedih. Kan kaki bakal aya ubarna. Tos ganti topik, hayu orang jeblak. Hayu. Hayu tapi abi mah di bekal we nya asa teu pararuguh. Terame atuh. Rusuh atuh da ih di antosan ku bapak. Oh, mungkin atuh. Ayo atuh keburu tutup. Ya, Hayu. Ih, tadi Silia kunaonnya? Ini jadi anaknya Silia kunaon? Mama ada aneh tadi teh hilapnya. Ini ada. Irma, bade ka mana? Bade uy, Bade euy, ka mana atuh santai mah? Pan bade jajan sebelah. bade uy kencengna. Sok we, ka mana atuh? Pan bade jajan sebelah ketu ya suka ada kan. Ayo. Iya nu namina Irma teh. Iya. Masya Allah. Gelis ya. Paingan Irfan ulang-ulang wae. Hei, tengah dari anak si Irma ada si Irma mah bade nikah ih. Nya ini rahe pisan lalaki teh. Oh bade nikah? Sareng saha? Sareng saha we atuh da sanes urusan apa ngeuteun? Aw kasa. Pasti sareng abi atuh ya. Bade hoyong mas kawin naon sok. Bade motor, bade mobil. Tentunya teh ngazangna di bangkot. Runtan mamang. Nah, tenampo. Sok tenampo pisan pang sidik kita jalan umum. Kenca. Oh, itu di dari itu karo bro malah. Salah lewat mana saha? Nah, bos teh genah di dieu. Naon? Oh iya misbah teh. Kela aya naon itu. Ya naon yuk. Ayo barangkali mesti omongan euy. Ulah nyampe omongan di lumur batu euy. Cip da anu simpel mah Japrem tinu jadi perusahaan teh nah bulanan atau tahunan eta mah. Da ayeuna nganalkeun Japrem mah da cantang tuh ngarti kabeh heuh. Numpang nama da jelema teh beda-beda gitu model perusahaan. Ari kitu mah geus dipola heula urang minimal aya inovasi heula. Moal era teuing engke teh. Dieunkeun we ieuna jalurna teh mah dasar hukumna kudu aya. Nu penting mah ulah buskana saku sorangan we hasilna. Itu maksud urang teh. Salah kali ya gitu. Ya atuh aing mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz. Junarawan ipara-para teh lah. Alhamdulillah. Narona Pak Ustaz. Duluan wae ieu teh. Pasti mana Pak Ustaz ngomong kieu. Biasa we tos eta ieu mah tos rutinan itu barudak pengawasan biasa we atuh da aya daya nu ngajar meureun selain teh akang mah ieu. Betul Pak Ustaz.
Mohon kudu atuh da ari getol mah kantun Pak ieu we Pak RT RW sareng hansip kudu gertol kana ibadah teh kudu jadi contoh ka ieu jadi pemerintah teh kudu keur masyarakat. Mohon Pak Ustad abi teh ayeuna mah rada sibuk. Sibuk tanggur secara pusat. Ka RW RT hansip keur sararea we ya aparat ulah poho kana ibadah kadewe ya pepejeh di Kang Oyannya cing aringat kana ibadah teh peperihan mah akhir zaman geus teh atuh urang teh bisa tobat-tobat kana ibadah. Mohon siap Ustad ke pami nyase pada ibadah. Iraha nyalsena da atuh kabeh oge da eueuh nu nyalse kana ibadah mah eta mah kudu dipaksakeun we teh dipaksakeun mah nya iraha teuing atuh da urang bisa maksakeun kana ibadah akang uih heula ya bade nya ayeuna mah lanjut dikir we biasa. Ayo assalamualaikum. Aneh ngan ngomong ka Ustad kejung ibadah geus nyase. Da manehna ge kitu jelemaana manya ya acara syukuran digeserkeun ke daya acara mengbang. Da halus berarti kita teh pengertian ka jamaah. Kemudian orang ge embung kaganggu jadwal persib. Ngala nu babarina mah. Mun si eta mah sok ulah pilih kanu beunghar daek datang, kanu miskin cantang tu. Moal kemada bakal anu anyar kan budak Mang Agus balik kobong dikawin cenah mah. Benernya. Urang tangtungkeun we teh mah. Dan ganti kitu patutnya. Bener. Tangtungkeun we emang RT RW bisa ditangtungkeun. Tapi HDO ge lamun aya pemilihan ustad mah. Nah, itu para sehat gitu. Rebut alat. Tah lamun eta bakal halus bener budak teh. Mun panggil teh sok dipake ada mate. Nah, eta mah sidik bener Mas Andrena tuh aya guru. Aya urang sapal urang. Ciroyan mah di mana Mas Andrena ge? Yang di alam we hungkul. Tarik teh ngomong. Oke lah jadi ngomongkeun batur ieu teh. Da posisi bener wae teh hirup teh. Kete. Kete terbalik. Ngadengnya mah budak teh rek kawin cenah. Budak si Eden. Tah lamun eta proyek urang teh wayahna keamanan eta mah bagianna. Paling jadinya mah perizinan, izin rame-rame mun aya eta oge. Da moal diruah-ruah. Dek syukuran hungkul ngadengnya mah. Atuh gagal. Itu rek dibayaan cenah mah ku Haji Mayung. Da sapuratina ge Haji Mayung mah meureun centang tuh. Ngariung we paling aya jomet saeutik we mah. Naon jomet? Kejo samet. Bener. Lumayan we. Proyek leuletikan eta mah nya jam urang. Hayu atuh nguriling heula sakedeung. Ayo. Kerwe itu sa kerwe. Tulungan. Ieu mah yang nangis, Bang. Kunaon ya? Kunaon? Tadi tenggelan. Anggo heula tadi. Aya wae. Puntennya Bisa ieu saha. Ya tadi ku yang itu lawan pemi serangan apa abi. Karunya teh. Ayo tuh, ayo balik. Karunya Mang kaning budak bager. lain beda kamu.